Gapura Panca Waluya. Di antara ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Semua hatiku bertemu tolong dan berubah dan pulang ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Penerapan karakter siswa yang dilaksanakan di SDN 3 Sukamanah, Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, secara umum dilakukan melalui pembiasaan perilaku baik, pemberian teladan oleh guru dan orang tua, integrasi nilai-nilai moral dalam pembelajaran, serta kegiatan ekstrakurikuler yang membangun kerjasama dan disiplin. Hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Guru dan satuan pendidikan sangat berperan dalam menciptakan budaya sekolah yang positif yang mendukung pengembangan karakter, seperti religius, jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, SDN 3 Sukamanah mencoba mengimplementasikan Gapura Panca Waluya, yang merupakan konsep pendidikan karakter berbasis budaya Sunda yang digagas Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang diberlakukan melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Barat nomor 43 per PK.03.04 per Kesra. Surat edaran ini menjadi landasan operasional konsep Gapura Panca Waluya yang dirancang dan diimplementasikan di seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Hal ini bertujuan membentuk peserta didik dengan 5 nilai utama: cager, sehat, bager, baik, benar, pintar, dan singar, gesit, cepat, dan terampil. Konsep ini menekankan pentingnya membentuk manusia seutuhnya, bukan hanya cerdas secara akademik, melainkan juga kuat secara moral dan spiritual, serta adaptif menghadapi tantangan zaman. Gapura Panca Waluya adalah standar kompetensi lulusan (SKL) berbasis nilai-nilai luhur budaya yang dikembangkan oleh Provinsi Jawa Barat sebagai strategi menuju pendidikan yang holistik dan bermakna. Gapura ini dimaknai sebagai gerbang untuk mengantarkan peserta didik menuju pencapaian falsafah pendidikan kearifan dan budaya Jawa Barat, yakni Manusa Waluya, sehat, sejahtera. Panca Waluya berasal dari kata panca, 5, dan waluya, sehat, sejahtera. Dalam falsafah Sunda, Panca Waluya merupakan 5 pilar dasar untuk mendidik anak menjadi manusia seutuhnya, yakni manusia yang sehat lahir batin, berbudi pekerti luhur, cerdas, dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat secara harmonis. Makna dari 5 nilai Panca Waluya: cager, sehat jasmani, rohani, dan mental; bager, berperilaku baik, berbudi pekerti luhur, dan menjunjung nilai-nilai moral; benar, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan integritas; pintar, memiliki kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan; dan singar,
sigap, adaptif, inovatif, dan kreatif dalam menghadapi perubahan. Tujuan dan implementasi: membangun karakter unggul, mengembangkan karakter positif siswa melalui pengenalan dan penerapan 5 nilai utama. Membentuk manusia bermanfaat. Hasil akhir yang diharapkan adalah siswa mampu bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, menjadi manusia yang paripurna. Adaptasi dan orientasi. Membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mengenal program, dan menjadi bagian dari warga sekolah. Memperkuat budaya positif. Mendorong pembentukan budaya sekolah yang positif dan menciptakan lingkungan belajar yang bersih, sehat, serta nyaman. Menjaga identitas budaya. Membantu siswa menjawab tantangan zaman tanpa terputus dari akar budaya dan nilai-nilai luhur bangsa, khususnya budaya Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Didia simkuring pada yang dikendongeng anu dicerita. Sakadang kuya jeung sakadang monyet ngalah cabe. Di Jileuweung aya sakadang kuya jeung sakadang monyet nu geus lila sosoratan. Hiji mangsa sakadang monyet teh rek ngajak ka sakadang kuya ngalah cabe di kebon patan. Hop sakadang monyet nyari. Sakadang kuya urang ngalah cabe di kebon patan nih. Hop sakadang kuya ngajawab. Embung maneh mah sok gandeng. Ih, moal cabe nage geus asa bangun ngeunah euy. Rugi geura teu ngeloma. Ceuk sakadang monyet. Sakadang monyet teu eleh-geleh, terus we ngolo ka sakadang kuya supaya ngilu ka manehna. Kulantaran sakadang kuya keur ngarasa lapar. Nya tuh sakadang kuya teh daek we milu ka sakadang monyet. Tah palawargi maranehna kacida baru mahunana. Sabab nempat cabe anu areuh cuy geus meujeuhna alaeun. Tah palawargi maranehna rerencepan asup ka kebon tani. Nah atuh nu rek rerencepan teh kalah hayang we kegoncakan hariringan kieu hariringan teh. Tuh bener ayana nya jeung kaula ge cabe beuremna geus asap blaem karingala heuy karinga hablum coba ucuy aduh duh pikabitaeun. Tarik teuing sakadang monyet bisi kadengen ku patani. Tapi palawargi sakadang monyet mah teu ngawaro kana panggeuing sakadang kuya. Kalah hayang we ngawas-was ngadaharan cabe bari jeung. Syuha lata-lata, syuha lata-lata. Maksudna mah lada-lada beureunya palawargi. Hehei. Tah palawargi tuh kanyahoan patani datang gentawab. Siap kurang ajar kuring numalakna maraneh nu ngagalaksakna. Sakadang monyet glecek lumpat sateken kebutna teh. Sedengkeun sakadang kuya kreuweuh ditewak ku patani nepi ka didangkek palebah beheungna nepi ka leos ku patani. Sakadang kuya dibawa ka imahna. Sup diasupkeun kana jero kurung. Ban pop dipacicak ku aing isuk mah. Atuh palawargi sakadang kuya teh ngarasa sedih jeung nalangsa panonara misal bari pokna. Aduh Gusti pangapunten abdi.
kuya. Sakadang kuya karena maneh ngadepong di jero kurung. Sakadang kuya teh mikir rek ngabobodo ka sakadang monyet. Adipok teh. Ih, ngunaon? Apan kuring teh yeu rek dikawinkeun ka budak patani anu geulisna kabina-bina. Hot, geus lah ganti we kuwi. Cik sakadang monyet palawargi. Nyanggup wae. Asal uwi alungkeun heula ka leuwih. Heulah, geus babari, hayu kuing dialungkeun. Blueur we, sakadang kuya teh dialungkeun. Sakadang monyet mah terus we ngurungan karep. Tah palawargi, kabeneran patani nitah bedak budakna. Maraban sakadang kuya. Barang direret kana pelebah kurung, budak patani teh ngagorowong. Abah, geuning ieu mah lain kuya atuh. Ieu mah monyet atuh Abah, monyet. Aya bututan kitu. Patani wah ieu nyampurkeun bari pok. Boba ieu teh satok jade. Dah ari tempuan Abah kamari mah kuya bareng teuing kudu ngadahar satok jade. Geus lah urang pijun we ka si leuwih. Sakadang monyet dikeluarkeun tina kurung. Teu lila blueur dialungkeun ka deukeut leuwih. Barang lesot dina genggaman patani, sakadang monyet rikat lumpat. Untung uing bisa salamat. Cik sakadang monyet bari tarekel naik kana tangka. Can sakitu dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet di simkuring. Ka warung meuli cikur mulangna ka Mang Tatang. Sakitu anu dipihatur hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.